Yang ke mana adanya? Astagfirullahaladzim. Nah, aduh, nah, ya duitan. Hah? Akang da naonan eta? Nahaon teu pararuguh teh. Udah teu si Wa tuh. Da naonan tuh tinggal Katineng Sunda nu baheula nu aya di Tatar Pasundan lembur nyingkur pilu kalendahan najan paanggang jauh tinulian dedeh teuing sok hariwang mun maju ka peuting nu aya seorna angin niisan diri nu nyorangan. Mah. Ya. Tebih keneh. Itu tuh. Oh itu. Lumayan ya tebih kenehnya. Yuk ah. Pan kakara ka dia ya mah. Tuh ujung jalan lagi. Ade mah ti odedad. Heueur. Teh punten. Kade mah kade. Kuduna pakai sepatu, kan namanya. Bujang-bujang kapeser sepatu atuh pan. Ngapain di payun? Di payun neng bisi gabis. Kade. De payun. Eta cepengan mah. Alah. Tebih ning buminanya si Wa teh Gusti ting karunya ting Ke mah wang ajak ka ditu karunya itu. Oh ajak ka Lebak. Mirada deket meuli asin meuli uyah teh Lebak mah. Aduh. Mana? Aku si Ujang, ayo. Weh, nyam. Ujang. Jang. Weh. Kakak tadi kita ngobrol. Oh, si Bibi jeung si Amang. Keur ngorek, Bi. Oh, nya. Ayo atuh ka ditu ka Bapak. Anter. Ayo atuh ka ditu ka Bapak. Si Bibi lagi Boblutan juga na sawah teh. Ya. Damang. kemana? Bapak aya Jang. Ayo. Aya. Oh nya. Nama tuh. Nah.
Kuangan, kuangan. Teh tincak gitu. Aduh. Pak. Si Bibi jeung si Amang, Pak. Suruh masuk kayak surah budak kita. Kayak budak kegeruan. Naon jang? Si Ibi jeung si Amang. Geletan mana jak deh alhamdulillah rabbil alamin lain nepi oge ka dieu. Salager. Alhamdulillah. Syukur teuing. Baik. Mending mari lu di atas ini jang. Salim. Salim agung. Ayeuna saha yeuh? Ya rencana mah. Oh, Damang. alhamdulillah. Sok sadali. Nuhun ya ka mana sih? Ibi si Wana ka mana? Ah, sama panjang lalakona teh neng ngobrol deui. Oh, Ada panjang lalakona tuh kubuanan. Oh, syukur aya salager mah. alhamdulillah. Punya. Sok calikela. Lawas di lawasnya. Da itu tidak Aduh, Gusti nu agung. masak acan ya malu mari eueuh pemajikan malah. Da kieu tuh ari ngaran di leuweung mah geuningan. Ah, ya kieu ge. Padu kieu we teh sampelu kieu ningan da ayeuna mah pigaweun geus eueuh da geus beres teh talalanur. Aduh, tapi bener raoseun kieu nya wa dia mah. Karariis gitu, sapertos dilebak. Oh, ngan pada kieu wungkul eta culang-cileungna teh komo ari puting mah. Heeh. Ah, batur paling ban kergaan anu baturan teh gitu saja kalau musimnya kadang-kadang buruk jadinya tah tarurun. Nya da rekat saya lah sakola di tadacan kat saya. Ya, Ewe lah uang eta uang sarapan sarangnya gitu. Apa Ya, ya? bangga. nih berantakan kieu ieu teh. Abong kena teu aya nya si Wana. Beres. Sing aku bang wirohan. Kami dua kan. Dia mau caket mau pakai kesini lagi. Lah ya teh cai teh manileutik ieu nya sangkelang di leuweung kudu nama susor itu baradag cai teh. Ayo mah manileutik sugan teh dihadekeun nya ku si Wana. Tadi teh Wana cai teh manileutik. Pugutan dibenerkeun teh pendakara hudang tuh. Nah, ieu tai pemajikan teh jadi sok Padahal usum hujannya. riweuh. Supaya teh coba lah malum. Leutik atuh wa. Hayang walungan tadi. Hayu atuh. Melihatkan emoji. Aing tadi ulah teu diteuing. Biasa. Menit tadi di sieu. Karena gede gunung atuh. Enggak saung gitu itu.
beli tari kieu. Kudu enak kieu seger. Panjang ai di desa amang musara-sara. Pugu di mau sasaha ujang ge tadi ngorek sorangan. Dengerin tadi tukang suku. Heeh, engke wang. Bebeja ka si bapak. Malam mau libur sekolah, wang ngajak babaturan ka dieu ngalaliwat. Hayu atuh Kang. Kira mau libur sekolah, badanya berencangan ka dieu. Mau bari ngalaliwat jang. Atuh hayu iraha. Ya pame libur sekolah. Makene. Elang iraha liburna. Paling gak setengah bulan deui. Meni ararena kieu kita betaheun. Kita ka dieu wang fotoan. HP lagi tadi canak di ditu. Iya meni ararena kieu. HP-na jelas di canak. Kita hayang turun ke walungan. Hayu atuh. Yang aja kita supaya lautan cara. Ayo ujang diasup masuk di jeung si bapak. Menanjang. Menang kadang ke. Kan nya si Ece bade lami. Iya nak. Kating bukucan pararugu teh. Teh dari dadago rai isuk eueuh. Aku Kang daripada di dia cuang ciang nyali rama atuang kalembur we daripada bumi kosong itu di ditu. Pugu akang ge bingung teh. Erek ditinggalkeun atuh ieu pan pakaya di dieu da lumayan satapak hayam oge meureun urang teh eueuh nu ngurus mare kumaha. Eta ge aya teh si RT teh ti handap malamanita cenah kalembur we ka ditu. Baringung coba ieu dinu teh pantu pepelakan masih lalu ti keneh uruseun meureunnan. Emang ai budak mah sok ngajak wae teh cenah wang ulin wang kasih UU cenah ka ditu ka. Kalembur. Sayang manuk. Apaan sih tuhnya? Mal diala karunya. Jang, Bang Uyu bisa si mama milarian. Ayo atuh. Akang nyai budak kamarana menilami kieu nya. Moal jauh atuh paling eta ka Waralungan mangkanya jeung Sujam da. Kan ada moal ieu, moal riwang di Sujam. Ari si amang budakna ka mana nya? Teu pugu leosna. Paling ke pepotoan tuh di sawah. Ieu mah tuh di kaset di Sujam. Pararaas pemandangan arena tarariis di dieu mah. Ya tuh. Oh gini itu barudak nya tos di marana. Saung bi. Alam. Mana? Didinya caket di saung. Yang ngalaliwat sareng rencana sekolah. Upami libur. Nah, onda si UU nage ngiring ka ditu. Wah, nu bener eta teh. Nya kitu bi. Mohon mendaekeun mah olo atuh ujang. Si bapak mah hararese. Kayak cari cinya wang rasa itu. Suluh ada reueuh deui. Baik. Subuh belum sorangan mah kieu ningan. Kaluhun wae dah karunya. Itu aya dulur oge ka dieu da sok kalah ka cukeri ari eueuh suguhkeunan mah. Kieu tari pemajikan deh. Halo, Robi. Loh, sen gak burung ala suluh. Yang ke mana adanya?
Astagfirullahaladzim. Nah, aduh, nah, ya duitan, sugan celengan budak. Jang, Naon, Pak? asa kedeng. Pak. Naon, Pak? Ari ieu dirinya dina awi seur acis ieu usaha ieu. Aduh, Pak. Eta makan celengan ujang nah, bet dibuka ku Bapak. Atuh bet nonona atuh dina pipir hawu ujang mah. Astagfirullahaladzim. Gileh ujang nanti mana sok gaduh acis ujang. Kukumpul we mun aya nu masihan. Duduh ting untung ku bapa dibeula heula tuh lamun teu dibeula heula mah tuluy dikadiekeun kana habukeun diduruk. Bapak mah. Duh, nah gitu ujang bener kudu rikrik kudu apik. Tuh geuningan ujang gaduh ujang jajan. Sabaraha ek dipasarkeun kana naon ke mun. Sepeda, Pak. Duh teuing. Senang, Bapak ini luka gitu katen si Amang. Ah, moal ceuk saha jang katen si Amang. Karena tuh bapak mah di dieu seur eta seur urusan bantu sawah naon pepelakan eksanu ngurus ai ka ditu mah. Pak, datu di dieu teh ujang teh batur sekolah jauh. Kaberangan sekolah teh. Atuh jang kumaha deui atuh hayu we wang ka ditu wang ka si Amang. Ame ujang sakola deukeut dinya. Kayak ieu acis majar ujang hayang sepeda nya. Buku ujang teh menika impi-impi hayang sepeda. Heeh, oke pokokna mah lamun ieu lamun ta eta heula acisna ke lamun aya non sakurangna ke wang ieu we lah ka si Amang nya. Aku mangerakeun wae kumna teh Bapak tamahan. Ye pan atuh bapak mah atuh can gaduh acis pan itu mah ge parena ka karacep ke si gaduh acis pan meureunnan di gantian ka si Amang. Ih, kada ku bapak. Mang eta. Ulah apa, Pak, ulah. Bapak mah duit teh usah dibelikeun ka bako. Moal. Pan ieu mah apa nu ujang celengan moal mah beuleun kana bako ke wong simpen bapak pesakan. Bapak mah itu sekali 2 kali. Lin basa itu geceng celengan ujang di hanapeun bangku ku Bapak dipake. Lain dipake can kaburu digantian ke oge atuh digantian pan komo ieu aya ditambahna ti ujang. Tah Bapak ajeng anu ti heula anu di hanapeun bangku eta teh geus mahi make dibelikeun sepeda. Pokokna mah tenang we ujang mah. Nu penting mah ke sepeda aya we. Yes, ujang meuli sepeda euy. Geus ujang mah cik Amang deui we. Itu kan aya itu tuh aya dak si Amang si baturna. Amang, Pak. Nya cik. Itu tos di mana? Bapak tos di mana? atas pepotoan mah meni ararena kieu kubu pemandanganana di dieu mah Jabara Ostara di situ. Tuh. Oh, lain hai bapana. Mun si akang teh wang ajak we ka ditu atuh. Hayu atuh. Hayu atuh mah nya wong ajak we ka ditu ka Lebak nih. Aya batur Jawa si ujang meureunnan nih aya baturna ieu sakola. Deui imah kosong itu nih aya nu ngurus meureunnya mah nya kitu nya. Hatu pai kitu mah. Jang. Naon, Bi? Hadir. Naon, Bi? Kumaha si bapak teh tos lolocan? Ngeuleun naon, Ibi? Puguh ceng-cengan ujang teh kalah di beulah si Bapak. Naha ujang mah kang nguruskeun celengan. Kan ke Ibi teh ngelawan si Bapak. Maksud ibi teh kalau teh diajak ka lembur. Ibi dadaekeun. Alhamdulillah atuh Pak idaikeun mah. Anu bener masih dua badan geuring. Heeh, pugu bieu cek si ujang teh. Atuh dari rasa babaturan di ditu segana betaheun. Dia nggak sahaya mungkin karena batu itu
hayu. Hayu tahu kamu ada batu itu. Tuh, yang itu. Panas atuh. Lah. Dagan atuh. Jang, iya batu jangan biwe. Ya kumaha mawana? Panggul ku ujang. Maha kudu dipanggul atuh ujang pengek. Nah, mun lamun urang aya batu nu kieu meureun cenah. Kang teh atuh meuli sugan aya. Hanya beli di mana? Meuli tas bisa karep-karep. Tah, si ujang ka mana? Tuh dihanap. Nya keur naon? Ah, beurit hayang teu. Ih, amit-amit sieun. Bobodo sisinan berit bobokongan. Mau bobodoheun berit bobokongan. Ada ieu sisinan itu ieu. Nah, macam awas. Sieun berit. Awas. Ketipu. Si Akang eueuh pamajikan teh sagala kusorangan dedeuh teuing. Dedeuh teuing. Cing awas atuh Kang ku abi. Oh, nya sok atuh. Lah. Keluar heula, sok. Karunya si Akang eueuh pamajikan teh nyamun seuneu sorangan. Nyangu sorangan mudahan nya daekeun diajak ka lembur Asak cai. atas tuh tos ngakolak Akang ka dieu calikeun aya dia aya obrolkeun. Aya naon mun raruas? Akang kumaha bade ka ditu teh? Insya Allah ke wong eta heula jeung budak meureun da ada budak magetan kumaha kolot. Insya Allah ke meureunan abi meureun bere heula waktu. Rek ieu heula nun teh. Oh di ieu teh rek bener heula ieu pepelakan. Ka insya Allah ka ditu pasti aya ieu mah aya imah kosong mah di ditu. Heeh atuh ka ditu mah hitung-hitung titirah kabramang-mangna batur atuh di ditu mah. Atuh bisi eueuh gawe mah melu gawe tuh ka bapa barudak tuh ka di ditu. Heeh da sebenarnya mah budak oge da marayang hayangeun ka lemur teh. Kayak meureunan pastilah pasti ka ditu. Lemur nuturkeun da di dieu oge karunya ka budak ongko. Oh nya syukur atuh Akang aya ka ditu mah namun teu kapikiran we ku abi di dieu di ditu nya. Ongkona memelang Akang di dieu cuangcil nyalira tuh kan haring ke di ditu mah aya batur. Engke we satungtung pamajikan san balik maka dia meureun Akang rek di ditu we heula da karunya ka budak ongko. Bawa baturna kan teu geuning di dieu mah meuneh aranteng kitu. Aya baturna mah. Engke mun geus aya si Ece ka dieu deui mah nah Akang bisi ka dieu deui atuh bisi rek di ditu nya kena naon jeung si Ece di ditu ge hayu. Nya tungke mah geus kitu mah. Akang oge jadi bener gitu dulur ngaku tadi nepi ka nyusul mata kitu ge meureun melangeun ka Akang. Nya meureun ke maksa we ka ditu lah jeung budak. Ai tos sahe mah tuh eta nu teh ninyo kopi. Kela kopina di dieu meureun ya. Yang mana artinya yang tahu saya ieu Ya ngopi heula. Oh ya, ayo ngopi teh nyoh. ya karena naon di dinya atuh Tah atas ningali eta pepelakan tah belanja ningali pepelakan tah ningali. Oh iya, keur barajeuna ieu geuning kerek perecenghul. Tuh, seungit ieu mah kopi tuh. Nah, Mantep ieu mah ieu. hideung. Bawa kopi hideung ya. Sok ngopi heula anu.
Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sok ngopi heula. Aya kopi baturna eueuh teh. Wayahna we nya tuh kopi-kopi wae mah da aya ngan baturna eta nu. Da jauh ka kota mah kieu tah, jauh ka lemur mah. Saha Kang baturna? Pan ieu nek di gugunturna tuh mah nya tuh kopi wae. Oh, tadi tanya mau nyabut-nyabut tangkal kalapa atau gitunya. Sedang meujeunna meureunna jeung ieu jeung ngaguguntur ya diguguntur ku kopi ya nah meureun. Duh, Maksudna nyabut kalapa kumaha? nya eta beutina dibubui Kang. Sakarep-karep wae ah. Ieu mah. Ya sok-sok ah ngopi heula. Santai heula nya. Oh, nya Sok heula. nya. Lain kumaha mah si Akang teh daekeun eta teh diajak kalebak teh pindah teh. Alhamdulillah daekeun. Engke cenah mun aya si Ece Uwi dieu meureunan duka ta kumaha teh we ieu mah. Ayeuna kitu mah kalebak ka ditu. Ari caritana mah cenah engke duka isuk, duka pageto. Heeh, syukur daekeun mah tuh. Mana anduk teh nya? Oh iya. Mana we ngagantungkeun anduk teh pengenan di tangan hese. Ari Akang da naonan eta? Nya naon? Naon teh pararuguh teh ih. Udah teh posiwa tuh. Da naonan tuh tinggal Nya naon? Ujuk yang serikeun teh lah. Ya Ih. ngenteng mah kitu nya. Nya naon? Antara pukul-pukul. Ujuk yang serikeun ya. Yuk, Bapak ngenteng. Nya naon? Aduh, ampun deh. Kalau sampai serian ya mah mun erek oge. Like, comment, subscribe, Katineng Sunda Baheula.